Yang pada naros. Naros naon? Eta nu dinya barudak tiluan lalaki saha? Ada tuh si Ohim, si Aceng, si Cempet. Ada naon gitu? Ah itu. Jelas. Hampura menilang mandi heula gitu. Oke, bae di hampura da maneh mah euy daekan mana cai teh atuh? Bu kumaha panggil jeung awewe teh? Aya tadi teh nanyakeun. Si nanyakeun urangnya euy. Wah, sama jauh tanah ka langit. Nanyakeun aing atuh ye tempo atuh. Anjing. Tadi teh nanyakeun mareneh tiluan. Ya, cek urang oge naranyakeun urang. Urang atuh emang. Tapi bu kemarin ditanyakeun teh ngaranna? Ya. Kacau. Asuh maneh mah. Abo bae. Nek tanya, dia tanya saha ngaranna, di mana imahna. Maneh mah tiga lain babaturan urang wae, maneh mah ini kita. Balik ah. Ya. Ya, baik. Kalau pokoknya orang balik lagi di tangga. Ini si Aceng ke mana ya? Iya, si Aceng ditah ku kolotna tadi teh. Ditah ke mana? Betul. Kunaon mana? Betul. Pantesan bau sih mah. Busiat kade. Orang murah tuh nya. Saya juga bisa kaburu-kaburu sutan mah. Aduh, ripuh mana emang. Paling diajak teh. Dia mau batur. Batur. Aduh. Duh, tenang ini mau manjir betul di meureun nih. Kalian mah. Nikah. Mana Jang? Supa tuh begitu. Manya aja malah dok ya supa. Ayah supa tuh begitu. Wah, Ya. oh. Kemudian ke mana? Kayaknya tadi tidak nempuan kebun tangki ya sudah panen. Nah tadinya ada nempuannya. Tadi arayaan Jang. Iya. Saya supa dah. Nuhun. Nah, cek budak teh euy. Tangkil teh tadi ayaan tapi aruhan geuningan. Bangun itu can waktuna panen ya. Coba tempuan heula ya. Tangkal sejen sugan ayaan ah. Nah dia. Tai euy. Budak nu tadi mah ye micin di dia. Aing jangan manggil teh kakak menang tai ah. Si Empep ripuh can datang, aduh. Pep, geus mana teh mana teh? Geus. Kade tuh obeh siapa? Obeh. Di mana masuk itu gararing kieu sama palalawur ku daun kieu teh obeh namanya. Cuma cing nempo nongeng lah nongeng. Itu obeh. Nongeng. Obeh. Kade ngerakeun ah. Nama. Him, oi. Tadi pas wangi eta pas kurang mau doang. Heeh. Wangi mau udin. Kumana ditanya tuh? Nanya, mana tadi tuh? Tadi tuh mau udin tadi itu tuh tempat orang mau doang. Kade, oi, kana tempat eta mah syukur katincak we ku Maudin. Taina kabayang heuh.
Lain kabayangnya aduh Mahudin bener aduh anjing sia. Asli mah. Waduh. Bahaya teman. Depo aduh. Aduh. Enggak eueuh. Palingan emang. Ayo. Kemana Iman? Kemana tuh? Masih acing. Ayo tuh. Mau ngulang wae atuh. Duh nih di dia genangannya beri nungan ngalewat tuh. Sugana aya ngalewat ka dieu ya. Biasanya sok aya gitu. Aduh si Ani nyemperkeun itu. Aduh. Aceng. Mohon teh. Dia sering cari. Mohon mana apalagi dia nih. Aceng pun naon sang rencana ningali ka abi. Ini kan rencangan teh jadi hoyong kapal gitu margi teh kenal di dieuna namanya katingal. Mohon abi teh ieu alihan ti Bandung ka dieu teh bade ka mama. Oh emang di Bandung mah sareng saha gitu? Sareng nenek. Mau sareng nenek di Bandung mah? Mohon. Apa kerja apa kumaha? Damel mah. Damel ngan ayeuna teh nuju libur ka dieu teh. Nuju libur jadi heula mun nonton namanya teh liburan mun di dieu. Mohon yang liburan di dieu. Hari teh teh saha teh namanya? Atuh tong teteh nami we. Nya saha? Sok kenalan Rini. Aceng. Oh, mohon. Itu nih Aceng tuh. Mana tuh? Benahon si Aceng, bener, aduh. Ayo. Mana mah tong nompo, ieu mah 18 plus, emang usia dini mana emang. Mending ulah Eta geuning budak teh tah. Cikatan mumpung ke darapong mah lumpat cenah. Jewer. Si ada ade mau atuh cuci bonde. Mau di si Aceng sok mangudina belah dia. Itu kan naraon? Karena rawang paling gitu mah. Tuh, mangudin alus saya tempo. Bener euy. Budak kawena satunya anyarnya. Si Aceng bisaan meunang gabogona teh euy. Ya? Ya? Kemana budak teh? Wah, kakak kabur. Mangudin katipu deui ku aing. Kayak kertas sih lumayan lah terbungkus tomro. ITM dah euy. Tapi we di dijieun jadi di nya. Non eta? Tadi nama ieu teh keur bungkus tomro. Tapi urang rek nanya ka maneh ieu mah menarik ya. Ieu huruf naon cek maneh tah. We atuh yang mana? Oh sama atuh sok ngaco we. Mundeul ti dieu emane. We emane. Atuh sok maneh ka dieu supajarkeun waduh. Heeh. Mane ka dieu atuh? Mane ka dieu tingali? Tuh. Ah goblok sih gak dibalikeun kan. Ya, huruf M cek aing ge tah aing lah wani gocengan anya tah. Tuh, aing. Ah, ini goceng tak lah. Yang itu huruf O emane? M cek urang ge ieu mah. Aya naon euy sarama nih? Kebenaran urang rek nanya ka maneh tah urang taruhan jeung si eta cek urang mah ieu teh huruf M. Huruf W cek urang mah. Nyali ieu mah angkat 3 emane tu ka di manina geura. Pindah angkat 3. Anjing duit Masih bro, masih abo atuh dieu teh. Pep, geus ayeuna mah mending keneh nyusul si Aceng ka ditu keur bobogohan asa ku genah. Sia mah atuh da salah, atuh da tuturkeun si Aceng. Kemari yang kesalahan kamu doang yang Nah, Aceng Rini wih lah nya. mohon mangga. Kini tuh amang dinya, Ya. mungkin. Nyangkin ka bumi we nya amang. Ayo ah. Mohon aja gitu. Nya. Penyangka orang bisa kesampaian ngobrol yang manehna. Iya nu diarep-arep teh. Tuh teu karasa geus burit teh. Geus lila ngobrol yang manehna di berarti nya. Baliklah. Ceng.